Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dang udai sarang sim kuring. Mang Kevin udai alias Ungkus. Dina dangat ayeuna sim kuring bade ngadongengkeun deui. Hanca nu katunda dinten kamari nyaeta ngeunaan. Ngalakutu episode bagian katilu. Mugi-mugi dongeng dangat ayeuna teh kanu nuju teu damang satus ngadangukeun dongeng dangat ayeuna sing tiasa salto kanu nuju ngaranapan sesah padamelan mugi-mugi tiasa kenging bantosan ti pamarentah yu supados teu nyangkolong teuing kana waktos hayu urang dangukeun saserengan kumaha ngeunaan ngalakutu bagian katilu teh yu lewat isuk jam 8:30 matar sih turun timah tas kitu manehna teh bari ngagigiwing ember warna hideung eusi popoean nya najan matar sih geus liwat di 70 tahun angger da awakna mah tanagana mah masih kene cangker bedas kene kanu ukat akut leuwih ti 10 kilo oge ieu ukur mamawa popoean jang dipoekeun poe ayeuna matar sih saacan maekeun baju teh manehna sasapu heula dume lamun disapukeun engke sanggeus maekeun bisi ka kebulan kusabab buruanna teh masih keneh ku taneuh beureum taneuh keneh encan dipelur kawas tetanggana sabeulaheuna mah natasi nyapuan cangkang-cangkang urut ciki urut es urut teh gelas boh gitu oge urut ale-ale bari sasapu kitu matarsi teh bari pok ngomong rada tarik tebaraleng janajan teh picenaan atuh air runtahna teh incu teh maliwat kieu nya sadeui atuh titin ya wadi jeung sengkos mane anggeus jajan teh piceunaan deui kana wadah runtahna ulah dipabalatakeun kieu mak deui tuh sapu teh kitu pok-pokana matar sih bari leungeunna nu kencak ka tukang aya nu katuhuna mah sasapu bari rada dongkok teh jero imah pasampakeun teh nyetitin masih kene sare manehna teh nangkarak bari rada ngajigong rokna ka mana mandi teu mangrupa nya ge geus kelas 6 SD adina si Engkus lanceukna si Udi sarua tapi ieu mah nya ngigir sarua ngacai ngajigong bari ngukupan boneka Barbie anu lanceukna nyetitin mun si Udi hungkul anu geus rada hudang teh geus rada lilir ngan si Udi kasampakeun si Udi teh pas rada lilir kitu teh kaingetan kana cocokan manehna nyaeta rorobotan dinosaurus anu warna hejo anu 2 poe kamari dibelikeun ku indungna ceuitok gep cocokan teh dicabak tuluy dicoo ku si Udi bari manehna teh rada diuk sila sanajan masih dienggon keneh sanggon jeung lanceuk-lanceukna
tekung silila si Udi teh alak ilik kakenca kakatuhu boh kitu oge katukangeuna nitenan kawas nu neangan barang anu manehna teh rek dipake. Tekung silila si Udi teh nanya ka indungna anu kadenge ku si Udi keur aya di pawon. Mah, ai robotan mobil nu di mana mah? Eueuh ningan. Tadi puting macan sare mah aya deket Udi. Cek si Udi nanyakeun ka indungna. Teu itok. Ai nu ditanya tuluy nembal bari rada kesel cingana teh. Aku sabab meureun. Nah, nggak bantuan, nggak isuk teh beberes di pawon teh, ngubah piring boh gitu oge, ngangu, jang, dahar sapopoe. Teuing atuh nanya-nanya ka mama, teh anu kesorangan atuh. Nah geus kata ican Udi, atuh heula atuh angguran mah, si bunga heula masuk kuntu teh. Udangkeun teh si teteh ojong si Aa sakalian cek itok kadenge semua rada ngambek ka budakna si Udi ngadenge kos kitu teh geuet-geuet manehna teh ngahudangkeun lanceuk-lanceukna mimiten udah dihudangkeun teh si engkus udang cek si mama gerak kacai cek si Udi bari ngagoing-goingkeun bojor lanceukna si engkus anu dihudangkeun ngomong semonana noroweco rada ngaco nembalna teh nya cek si engkus anu masih keneh can bener udah tas ngadenge sora lanceukna nembal kos itu si Udi teh tuluy ngahudangkeun lanceukna nuju ka nyaeta nyititin udang teh bari ditepakan pipina nyititin teh ku si Udi ai tekung sila ditepakan dume banget ditepakan kos gitu teh aduh nyetitin langsung hudang ngagorobog rewas ai sugan teh aya burit karena bunget manehna sia burit ada burit nah atuh di hudang teh nu bener cuk si nyetitin bari rewas terus manehna teh menerkeun bukna ku leungeunna ngage acak-acakan keneh dibenerkeun ku buk ku leungeunna oge eta bukna teh si Udi ukur nyerenge ningali tetehna rewasan kaos gitu teh itu tuh teh si mama kacayela gak ngosok kuntu ngambek tadi si mama cek Udi ngabejaan ka nyetitin salaku lanceukna ngadenge kaos kitu teh geuwat eta mah cengkat nyetitin tuluy ngagidi kacai da sieun atuh sarua windungna ge sarua galakna kawas ninina mata sih tah kitu pamirsa dongeng dinten ayeuna ti sim kuring Mang Kepin Uday bin alias Engkus. Mugi-mugi anjing kurang petapang deui dina dongeng anu sami anu episode salajengna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios. Ngeun.